mah. Mau tuh jam, naik kafe dan orang jam gak duit, mau tidak? Ayo ya, nah orang pucat bola. Mas pencetan jang dijaga disiram. Bikin nyeri wae tuh man, nyeri nage ieu mah. Oh, nggak kumaha tuh. Mari kala Sabar, sabar. Kesukaan kedeng, orang nyekah. Kenaon? Oh, yang dibawa ke itu mah, ke mantri ke mana tuh mah. Ari eueuh duit nah. Aduh, mah. Oh, bikin nyeri wae mah. Kuat pak. Sabar ya jam, ayo gimana masih? Sebenarnya masih pati ke orang. Sugan nungguan ditarik. Oh, ditarik pakai mobil bawa ke rumah sakit ya, Mak? Lain make dadung. Buset deh. Atuh bikin gede-gede wae sabola mah anu uing aduh. Ya sabar ya tuh, urang kieu jelema susah mah beda jeung nu beunghar. Ngagedean wae mah sabola yo. Bae Kak. Jadi ngalamun wae. Hake ka mana maca ngalamun? Buset, kapuntas. Yang ini ngeruas wae. Ngalamun kenaon sih Kak? Nah, ada tuh usaha rese kos kieu. Mentak benang ku dilamunan. Lamun tadi diubahkeun ku siapa tadi? Bonang ku ai saeutik deui ge. Emang hese diusahakeunana. Oh, eta rezeki nu ditewak. Lain, butut maung. Ari akang arek usaha apa arek jadi pawang maung? Tau sama naon deh, pongong pang maung daripada aing ketemuan butut maung. Geus ari kitu we mah. Benangkeun buntut maung, urang ande ka dapur. Oh, rek ngejo. Lain yang ngadu hate abang. Wah. Tuh, pemajikan. Praing jaya mah bade teu usaha. Pak bager. Aya naik keur susah. Uset galak banget. Duh. Maneh ge. Terusin deh ya ngalamun ah. Sugan we nepi. Beunang ta butut maung. Aya tuh. Woi, Sir. Jauh eta. Buset. Awas wae. Aing mending gos. Nepi ka itu mah. Ka mana ka ditu teh? Ah sia aing jadi aing kerantang-antang jadi kaget geuna aing jadi kasima. Jeung ngalamun wae ngalamun kenaon sih, Sir? Set keur susah kos kieu. Awewe pan galak banget tadi keur kieu mah. Usaha hese, usaha naon orang ini geus kieu? Oh, aing sarua barengu. Nah, aya ya, Sir. Oh, proyek. Jalan usaha mah. Proyek. Aya kira-kira namanya kuat henteu ya mentalna ya jeung urang. Urang kajeun bagian lapang. Sia nu moe gitu moe. Lain. Di lapangan. Oh, berarti sia nu tukang ieu-ieuna lah. Oh. Biasa, saya mau ujung tombak. Yo, proyeknya yo. Naon sih menurut saya? Ah, aing kacolok kacamata sia. Lo aing kan yang ngomong, siapa sorry? Datang tak aja sok. Oh, Kuning bau kali ya? Ah, ini iyo. Kalau ini ngomong sok jauh kali ya. Ayo ngomong bisnis naon ya? biasa proyek kurang. Kalau neta. Apa nih nama? Paham? Ah, iya lata-lata. Kalau lain hawa temurut banyak pantus guys. Terus mah. Kurang ada keliarnya. Oh, berbatur, anu dia mau orang ngalamun. Oh, tuh mau percaya kemarin ada. Oh, Oke. Ya, terusin buluan sih, Mike. hasilnya. Ayo siap. Yuk, ayo. Pokoknya bos ya terus. Siap. Bosnya mah si bos ya. Beres oke ya, ini nak. Cuman weh, mas ya, jadi duitan. Kang. Nah,
rumah. Kering. Beneran atuh. Orang bertanya banyak, ayo makan yuk. Yuk. Ya. Punten. Punten. Udah masuknya. Aduh, ini konalnya kegeruman wae urang nyempo kanjeng teh. Ya, iya. Gering-gering pas iya. Mending dringna geus lila. Enggak. Oh, lu bawa baturan yo. Urang bawa ka babaturan wing yo. Hayu. Pisaeun. Di mana ya banturana? Jauh mah itu di Pontas. Hayu tuh. Ya, geringnya pas Jawa ya. Saya juga 2 minggu mah. Parah ieu mah yo. Si aragep geuning euy. Oh, iya jalan mah tuh urang teh babaturan urang. Karunya ieu budak lamun dianggap wae. Ya tenangnya. Oh, Coba. urang nek gereolan aja. Jangan nong urang yo. Oh, nek yang babaturan urang. Tong ieu mang. Mudah-mudahan aya babaturan urang ieu. Duiteun ieu. Duiteun euy. Assalamualaikum. Duiteun sih. Mana? Ayah orang sana. Aya job dia urang aya duiteun. Beres tuh. Nah, Oma. Langsung mangkat. Ayo. Ayo. Buruan tuh. Bukan Pak. Baik, mantep emang puna mah. Mana yang mana sih? Iya, gimana yo? Aduh. Yo kan itu salah sih. Libur masuk. Tuh. Iya, Bah. Lu beli na, Bah. Pantes yo. Aduh. Aura naik kuat kencang dia yo. Aura naon? Aura. Aura kasih. Ayo, orang iliknya di luarnya. Kurang tarik di luar. Ayo pakai nan yo. Ketambang. Aduh. Untung pakai tambang atuh. Iya. Iya ya. Gampang loh itu mah. Tapi apa? Ada ya. Iya, saya tak pembuatan gitu. Tarik gawe rumah. Benang ya. Hehe. Pertama penyakitnya di mana? Turun gerak. Wah, pantas mana ke rumah lagi. Benar apa kurang yo? Inana penyakitna. Uling karasa wae itu wa. Aduh. Karasa kene wa. Karasa kena wapan terus benang yo. Penyakitna kurang. Ayeuna kumaha aya? Gimana terus benang penyakitna kurang? Karasa kumaha? Jadi kene wa. Jadi kene. Mau dicari bayar atuh. Kenapa kamu udah dibayar? Oh. Sakit tuh boleh dibayar. Aduh. Masa mau sakit itu dibayar? Mending 15 kilo mah. Aduh. Tapi jangan sewa ta. Tempat timbul ka sukun, Cing. Timbul eta mah. Kamu teh timbul, mau segede kitu. Wah, dukun gawe. Kamu ketahuan. Aduh, gagal ya Mas ya. Oh, Gagal. siapa ke-12 sih mah Siapa? Aku kemana 12? Assalamualaikum. Penonton mungkin nyimak kejadian itu tadi di keluarga, mohon maaf pilih kesebat nama nyata keluarga Kang Lukman. Ini cerita cuman cerita ungkul, itu pernah kejadian di alam nyata nak. Bilih ku zaman ayeuna coba pisan juri wiri setan mindah rupa nu ngaku-ngaku ibatir mah kelong nu newo-newo jama bodoh ngaku pinter nyata tadi seperti dukun tadi ngaku-ngaku dukun pinter padahal manehna teh bangrek ngakalan keluarga Kang Lukman ojek jelema susah nek ditambah susah diakalan pakai duit nyata keur pangeling-eling kasadayana penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.